tapi anu sebetulnya terangna itu patengan. Aya cariosna anu hubungan sareng pokok hari tarapia. Kunaon jadi patengan, kunaon jadi patengan. Saudara di antawisna lantaran aya di rumaja, aya sapasang rumaja anu patengan-patengan. Jadi patengan ngajak sih. Tapi anu secara serius aya patengan. Lantaran patengan pajauh antara naon teh situ dugi sareng situ sanesna. Terus di tengah-tengah aya pulau leutik. Nah, jadi patengan pajauh gitu antawis pulau sareng pulau anu di dieu. Bisa situ teh. Sebenarnya emut waktos Mangole saya ada duduk ya kata cenah situ patengan terus ayana di Ciwidey jadi ayana nyebatnya Ciwidey sanes Ciwidey kunaon sanes Ciwidey tadi cenah ngalitannya memang Ciwidey gitu nya hari Ciwidey mah soalnya tina Wide mana anu paling leres artinya kan aya penelitian secara folklor untuk masyarakat dia nyariosna patenggang lajang hubunganna sareng folklor masyarakat eta hiji hal anu kataji lantaran tiap lokasi aya ngaranna hubunganna sareng toponimi bagian tina ilmu mistik oge aya dina ilmu sastra ilmu folklor teh sastralisan ya eta kalebana toponimi aya di dieu dan itu ini bagian linguistik hubunganna sareng asal muasal kecap oge sejarahna anu katulis sareng hiji wilayah tah jadi itu saudara aya batu cinta urang kada nyebrang heula manggo parahu kita seureup ibu anu mau parahu urang ngiring ka itu kan hanya kau biasa wajan biasa renang bahaya lah jadi seueur dikut-dikut aduh pas mangkal-mangkalan terus pengabad-abad mungkin ya kalau begitu dan kita heula kurang among ya nama kurangnya sabudeur situ hatur nuhun dina kesana mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemis Januari 18 hiji nya harita urang munggaran patepang tenyana geuning sami-sami ngemutan Kemis Februari kembang katresna mekarna ati wala kaya kasiksa diri antuk nasili kedalkeun si ati talaga patengan jadi saksi urang silih bukakeun jendela ati talaga patengan jadi saksi urang duaan silih kedalkeun janji talaga patengan caina ngemplang herang li katresna urang duaan talaga patengan talaga suni nu ngajengkeun ka asih Kemis tungtung Juli 18 hiji urang duaan resmi jadi silih asih dugi kaki wari
Januari 18 hiji nya harita urang munggaran patepang tenyana gening sami-sami ngemutan Kemis Februari kembang katresna mekarna ati tewala kaya kasiksa diri antuk nasili kedalkeun si ati talaga patengan jadi saksi urang silih bukakeun jendela ati talaga patengan jadi saksi urang duaan silih kedalkeun jendela Mina, Asep, Mas Lami, anak perahu, di tahun sabaraha? Ya, 2017. 2017. Jual ikan yang berenya di rumah jaken ya. Terus nikah ya nak? Jajan. Berapa tahun ini suah? 2 hiji. Tadi uang Sulandai tadi kan dia seher lauk naon nuhas. Lauk apa? Lauk mah, lele, nilam. Nilam. Arago berenya. Kayak nunggu sepan ngahaja. Aya itu. Apa minum renang ngojai? Aya. Sekengeng. Bahaya. Ya duka-duka nenak perahu naon? Ya, enak apa? Cari kumpul di rumah enak apa? Tapi lihat pemandangan. Pemilih purba Marema. Oh gitu. Tapi hari-hari sepi sih. Ayo wae. Ewe. Tapi ngalikan kan kengeng muatan. Tapi ya teh pas aya sabaraha perahu di dia? 20 aya nu oridirna? Aya nu oridirna. Aya bayar urang potong koperasi gitu. Aya ikatan persatuanana. Oh gitu. Ya kagungan dalira? Oh, urang setor per hari atau nabi per minggu? Hari sebagai kengengan. Sabaraha setor kan udah tuh. Oh, begitu hasil, maparo. Oh, nyanyi.